yen Pangdawani teh bongan kaulah percaya yen pangeran bakal nurunkeun pitulung ka jelema anu muka syapah ka jelema anu ngabdi dumasar kana hal eta anjeun geus sombong naon dumeh geus ngabdi nepi ka mana kontribusi maneh ka nagara jeung ka bangsa nepi ka mana kontribusi maneh ngabdi ka pangeran gawe dibarengan kurido jeung ikhlas sepi ing pamrih rame ing gawe bener itu salah lamun kitu ridho ikhlas ku aing kudu ridho dihakan ayeuna mangsana ku aing sok pinasti kersah yang tumampara ieu nggih barang ieu satria nyaeta bade digabrug ngadak-ngadak ibu ta leuleus lir kapuk ka ibunan kapas kahujanan doh ieu ge namru nguluk di payunan ieu satria wah alah tuna lampah eta kacarios Abimanyu anu apruk-aprukan leus anjog ka hiji pertapan dah nyaeta aya hiji pertapan hiji tempat anu kalingkung ku gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes pertapan ajar padang kekayaan nyaeta dia halas ti brasara doh ieu sampurasun sepuh aya tamu sumohon laras rampes tiasa nepangan mangga dah saya tamu ya sumohon sepuh katingal nama masih nonomen
kuning wae yo mah Ari abah dia di sumur dacan kulem jambu alat jamune kuning wis lawas ketemu maning yo mah ketemu maning wae la 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 jambu balimanan wae abah mau luka ya anu bageun jambu alas balimanan wis lawas kula kedanan Kang Suma Kang Om Cipolan kula kedanan aduh alah iya aya mamah dewa ada wara-wara Pak RW ngarang di pawenang ngelabur dicampur iwak pindang campur daging kang dada baja dicampur daging campur suka lebur dadi abu tinimbang dijajah maning aduh mas dadang baja maisi pantes satriadi dijajah maning jangan kan kagungan pangukuran situ raja kan sumong lugai melak pare ning lele aduh Pak Haji Iting Banjarsari iruk ning dunya kodong lakoning sabar ada wara-wara Pak Iting gandru aduh iruk ning dunya kodong lakoning sabar karo aya kang akne aduh Mas Aib Kartiwan makan dilali-lali ora bisa kelali dilipur-lipur ora bisa kelipur harap jaluk tulung-tulung nasapa sing di eman-eman sok kadang ora nerima aduh Mas Edi Samsa Mas Mulyana Mas Andang aduh ampun ada wara-wara waropi pada dan sayang kembang biru kembang widara pade ditewe Pak Turiana kembang widul kembang widara pulau milu bagian sengsara aya kang Asep Sulan belum kena dipangan kalong hati panas digawe uang aduh
isiman Kang Asep Suling kusadayan sok isin kusadayan rumau di pasisian Kang Ateng Ciporea Kang Tata Darta Kang Dedi Asmara di pasisian Renda berem eta renda hidung renda kaya aris sulam tangan Kang Sridianto sulam tangan Hari Baki apa eta Baki Nineng Baki Rawa Baki Lawas Sok Hari bongan bangkok eta bongan bangkok kacai tedikan kacai tedikan geningan tedi mandikan bohong pasti nih jadikan geningan apa dijadikan ya pertapan aja kowe ya pertapan ajar Kang Linawi Sang Pandita Kasumpingan putra panengah Pandawanya Raden Angkawijaya Abimanyu ulirah ngandika dah aya naon wilujeng sumping menat ngampire buluhun aki saha teh anu ti mana mulih ti mana bade angkat ka mana naon maksud tujuan sumping ka dieu eta upami dipercanten ngaran kaula teh Angkawijaya Abimanyu leres di mana linggi kaula teh ti Plengkawati teh kacana ka nagara naon ka Amarta naon kasatriaan doh eta saha pimpinanana di kasatriaan Plengkawati sanes agul ku payung butut kaula pisan naon pancen nyata ngamankeun kajadian-kajadian anu sakirana matak ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa di nagara tina rupi-rupi kajahatan timimiti kajahatan alit dugi kanu gede eta bagianna kaula
nuhun atuh saya atuh gini pejabat buah-buah ieu apruk-aprukan kieu ieu ya rada curiga keur diudag-udag ku KPK da eta geus da eta imahna di mana-mana urang sumuhun kulang pemajikan dari denge-denge teh tibaralik zaman ayeuna mah jeung urusan eueuh nu angeus ya kabuntut bangkong da eta brek angeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat nu dipariksa garong heeh walalatir hirup nu kate bade kumaha ieu zaman meubel benda anyar teh naon apruk-aprukan kieu teh boga dosa aya apruk-aprukan teh kaula memang nuju diudag-udag sakumaha nu parantos disaurkeun ku sepuh tadi boga dosa mulanya nu mata kade hirup teh kunaon rasa maneh teh eta dia di mana-mana pangkat geus luhur wibawa geus luhur eta teh sarua jeung tataekan teh luhur di mana tataekan luhur ti bebeutna teh pangtarikna teh nya kaliguskeun teh ulah boga rasa maneh ojo dumeh ceuk urang wetan mah nya laras nampi hayang salamet mulanya datang ke teh dudukun murukeun kayang subur aya pejabat masih kene dudukun sakayang jadi harkat wibawa komara teh sahana pendukun kena teh dukun lintuh penyakit matu da ditewak mah anggar ibu ka dosa mah bayahna hoyong agung tokcer leut wae sareng botol-botolna dijamin batuk bakal leungit saumur-umur enggak ieu mah ketak-ketak selingan urang dangukeun deui obrolan maut yen silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana yen ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng tah bongan lara digawe dewek eta geus tibaheula eta falsafah anu luar biasa kabijakan luluhur malah jadi pamadegan laras nuhun aki nuhun dicaangan kaula doain nu ngarti mah dicaangan cenah eta ninggang kanu ngewa jo nodonge ka aing nodonge pedah ka kolot beureun merek kedoweng ada kesalahan bener sih gitu naon hakim netepkeun rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab pangna diudag-udag teh kudu berwajib sanes ku Kangjeng Rama ku tuang Rama leres kupun bapak diudag-udag ku si ayah leres bawa ya buang ngusir uce meureun biasa janten masih ayah hai sabab nama kaula teh dipiwarang terek dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan kaula teh bade dijodohkeun kaula teh nolak ta eta dosa mah sakitu dijodohkeun ka putri Raja Astina. Loh, atuh geuningan eta dikawinkeun ka anak raja. Raja Astina mah eta teh raja berat beunghar buru di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit. Kedah bangga malah upami kaula daek karena harta hartina teh matre. belum materi Bisa matre dipake tapi lamun geus poek eta mah batre. Aya eta sepuh teh gitu ampuran Kaula
sanes bade kawin kana harta margi jadina jodoh teh disanarkeun kana ridona kolot wungkul kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngaliwatan cinta antawis jinis sareng jinisna bisa na kahontal kumaha rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah lamun rumah tangga no gencang paling awet rajet anu mah tak sing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana teh dinya ulah sing asak-asaknya ngejo bisi gigi ulah jak digapruk teh ulah jak dibogoh aja jadi urang panah teh daek teh kahiji kaula teh teu aya rasa cinta ka eta putri kaduana eta teh anu ngewa tur nu ngamusuh ti zaman kapungkur anu ngewa ti zaman baheula anu geuleuh parantos heubeul wah ngansik dina galeuh-galihna yakin jalma anu kitu mah bakal milarian cara pikeun ngarubuhkeun lawan politikna atawa ngarubuhkeun anu dipikangewana eta teh goreng sangka sanes goreng sangka margi natrat aya riwayat lacak anu nemongkeun langkung ti payun da pasti kana kituna jadi kaula teh nolak da yakin bakal ditaala nyawa dipetik pati kaula dah usaha urang-urang astina kaki bade nyuhunkeun tulunge ka salira maksad sen solusina jalan kaluarna kedah kumaha sangkan Kangjeng Rama ulah teras-terasan ngancam ngala nyawa ka kaula deh cing aya joro-joyo yen kaula teh putrana ai ngaran-ngaran Rama ka putra teh kumaha pan sakalian galingging panas tiris inung bapa sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anak kumelayang aya paripaos kaberat saberat-beratna bumi moal leuwih berat tibatan ka anak sumohon daya dunya kinasihan teh teu aya dunya kinasihan tah pulangkeun deui we eta rasa manusia anu model kitu kitu manawi hayang balik deui ka nyaah kolot ka anjeun timalan gampang kumaha aki daek kan dikawinkeun ngarasa apa eta bakal pala gugu ka hayangna maludak-udak gitu kalayan eta goreng sangka kitu teh sing nyatakeun datangan ka astina tepungan awewena bener kitu anjeun mika cinta ka kaula gitu yakinkeun ulangan ukur dina sawangan eta teh mitos nuturkeun lamunan teh tulul amal panjang lamunan eta teh salah sahiji nu bakal ngahalangan kana pahala amal teh tulul amal teh panjang lamunan teh datangan ulah we ka astina tadi dinya ke bakal kapanggih rek di ala nyawa henteu na anjeun teh aya bilih itu beuki nyosok komo di dongkapan buktikeun apa sidi kudu ku buktina waspada kudu ku nyatana lamun urang teu bogo gampang kari tolak atawa minta waktu basa-basi we da sanajan kumaha-kumaha oge lain jodoh moal amprok moal jadi kan teh itu aing teu bogoh moal jodoh pasti rezeki itu jadi maksud gugu heula ka hayang kolot oge leungitkeun heula suudon carana
pek tepungan heula eta awewe. Upami parantos ditepangan didinya baka ebre pijalaneun anjeun kana kasalamatanana. Beres. Aduh. Matak telak-telak masing tilik. Tong waka ditolak mun can taluk. Dah. Hipu teh kasauran telah bisa mabari nya. Leres. mun jadi meuli talak Pek pikir. Uyuk sumanga atuh pami kitu mah. Panoropong sepuh bade diguguwe ku kaula. Jadi ngayakinkeun nya sareng henteuna eta teh kataji ku kaula. Heeh, sok. Cenah lamun ahnana henteu tah kaciri dek di ala nyawana anjeun. Aya sibuk toskeun mah. Upami leres anjeunna cinta, aya urang can teu bogo bawa ka jadi. Moal dan gencang atuh. Leres pami kitu macarana aki Si ayah ka cucu. sareng ieu kaula teh nguping wartos. Naon? Dipuseur dayeuh Amarta. Ayeuna teh ancur puseur dayeuh aya nu ngamuk buta. Sadayana wala dia bala tamtama paburantak anu ngulon ngetan ngidung ngaler. Di Amarta teh leres aya buta nu rek ngarebut kakawasaan hayang jadi raja negara Amarta. Doh, Rupa-rupa. rupi kejadian teh geuning. Kaki pek engke di negara Astina anjeun balik deui. Sabab geus kanyahoan nya jeung heuteuna. Di dinya moal make jeung nanyakeun deui sabab eta mah kabar teh kabar yakin. Doh, beres. Karena yakin. Karena kasaksi. Sidik kudu kubuktina waspada ku nyatana sakitu. Abeh kaitu ngemplong kahayang kolot kalaksanakeun tadi dinya panghampura bakal datang. Dah, Sagala rupa bakal dilancarkeun garaji gini. Sieun ku paeh tetepangna kitu teh. tenan. Nah, makrifikasieun da bakal Sadayang nage kula. hah? Timalan pek gemlengkeun. jadi hidangan Teu aya deui sembaheun angin Gusti nu kagungan tunggalkeun. Sing yakin. Nampi nuhun kahartos aki kaula bade mios ayeuna bra. Lumampah jeung lumaku jigira ini laksanakeun. Ugan niraya lumunur mimit niraya ngrana. Ugan niraya lumunur mimit niraya ngrana. Kondur saking pangkona. Barudak ayeuna namanya kanja. Suwun kula nyata naon-naon. Ai proses teh cu memang hese. Oh kitu sepuh. Teu sagampang eta proses teh. Beres. Ngabutuhkeun perjuangan pengalaman anu luar biasa. Kan tenan. Frustasi ulah. Di mana datang kejenuhan, padahal kejenuhan itu adalah motivasi keur ngaronjatkeun inovasi, ngadatangkeun inovasi, ngadatangkeun kreativitas, Keur ningkatkeun. asa ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapun mumuncangannya kan ja. Ih kan tenan sepuh, kan tenan. Eta bejana di Amarta cenah aya buta ngamuk. Lah, Hayang jadi raja malah disaemarakeun saha-saha anu bisa ngelehkeun eta buta. sumuhun. Yakin bakal dijadikeun raja Amarta. Allah laras ulang. Kanja Ulang.
mecakan aing ulin dek ngalengkakeun suku. Bade nyobian gitu sepuh. Aya wajah sepuh lah. Nah eta kiat gitu. Kudu ditemongkeun semangat hidup teh. Oh, laras. Sanajan geus taweh wo. Eta kinten-kinten lagi. Ulah ngeluh. Lah, ulah. Semangat we. Sagala rupa oge jakanza. Sumuhun. Sanajan nging hareupan nula ledok. Sok geureuyeuskeun we. Tadi mah nyengserikeun banset. Naon make jeung serikeun Baru kana bancet. ieu lapang teh sawah mun diragek. Cek bancet. Teu nyaho kajejak kudu lalajo. Cek bancet Tapi lamun init-initan make pangawakan kieu mah sabaraha poe dipieunana oge. Eta nu mawi da moal. Lamun teu dadalig deugan faktor usia kan sa. Faktor usia atuh aki mah kulang. Teu nunjang ai geus aki-aki mah nya. Anu mawi kulang abi mangariwangkeun teh. Aya pepernian bener. Lajeng ieu sang pandita. Iya inggih. Watek wantos dudu wong samanea. Leus. Mangnu satrusing madu trahing kusumah titising andana wirid trahing dewa kamanusan. Iya inggih. Jalma ambeg sadu santa budi. Dah. Waduh saturung winara. Leres. Lajeng meremkeun socana rafsi dakap sina kutunggal mateni bebahanan catur dria. Catur araning opat. Dria angen-angen. Sir budi cita lan rasa. Doh. Eta. Ditunggalkeun dina sifat-sifat anu seueur. Nyaeta dina katunggalanana. Tunggal makhlukna keneh tunggal anjeunna kieu. Margi anjeunna mangayakeun bumi langit sawarga katut neraka dengan dekol-dekol acan. Cukup ukun payaku. Nyerenkeun dirina nyalabarkeun dirina dina sagala rupana. Atuh mamalana. Jadi saciduhing matu sakacapi nyata. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Jangelek jadi nonoman. Kasep ngarempereng koneng lir dewa kamajaya lumungsur ti kahyangan. Inggih. Ngorcak ya sesekar ningwang. Ngorcak ya sekar ningwang. Cahayane ilang gumilang. Saya sesekar niwang sakaya negilang bumi. Watak aci danar-danar. Danar-danar. Ieu sang panita jadi nonoman. Kaca Kulang. Ai kieu masugan. Dah. Mejeuh init-initan deh. Payus kulana kitu lumayan nyuri. Jag-jag meureun ongkoh. Oh kan tenan. Sepuh. Wong amarta. Cih. Tapi ka amis kitu suara. Bejana aya denawa amuk-amukan. Leres. Sikan hayangnya. Make jengan sam sagala. Sumuhun kulang. Kaula dina waktu ayeuna sasat bakal lumampah ka ngajugjug amarta. Sae Dek milu sae mara sumuhun. cenah saha bisa galehkeun buta. Eta dek dijadikeun raja. Ler. Nah bener teteh moalan calinci luncat mulang udar tina tali gadang. Alah buktoskeun we kulang. Hayang nyaho nepi ka perbah mana karakter-karakter urang amarta. Leres. Ulah cek beja. Nya Sagala pake kudu yakin ku sorangannya kanca. sumuhun. Hayu kanca. Mangga.
tapi lihat kedak kebat Kuko goda ulah hebat tapi lihat kedak kebat Kuko goda ulah hebat Kacarios asta jeung ngadawala dah di bekah ku buta rag-rag di hiji leuweung. beres Untung loba tatangkalan aya pamuntangan. Kana dahan-dahan atuh di rag-ragna teh teu tarik teuing. Ya, Kang nasiban aing nepi ka kieu ya duh. nepi ka kieu Kang ya kejadian Lamun aya mau aing geus beak deui deui. wah geus saya mereka mau digorogot Lah, naon? Salamun Sling. Salamet. Gede. Jeng ay salamet kuring mindang Mikiran negara kacau. kacau balo Akang Aing ripuh. Akang repot Bapak di benduan kudunungan. sumohon Lamun bapak di benduan beureun dunungan teh kadewek teh ambak sarua. pasami tangtos ay kitu teh papana di baeudan anakna kita di baeudan Dadek kaleuheung keneh ditampiling kudunungan tiba teh di baeudan mah dah. lah nya Kang lah Di baeudan mah nemu cenah hatena. nyatit kana hati teh Kang Pang-pang nama hese dahar ke dapur. rumingga ke dapur demi nyorongcot gitu Lumatak leuheung keneh disarekan langsung aing mah. nya bebas ay carekan maka Jeung tibatan di baeudan mah. nyeri di baeudan mah apa geus di baeudan kudunungan istri Nyeri di baeudan teh nyeri. mending diteungeul jeung di Nggih, mending diteungeul aing mah. bener abdi Kang bisa-bisa naon lah Tapi eta naon aya di baeudan mung tapi nya kasalahan terus-terusan. di jieun wae ini badan buk tapi ini kesalahan geulian Di jieun-jieun nih. teu kapok-kapok geulian mana ba Pajar kita ieu mah bilih bade. ya gitu dudungan berbaut agar rek Ada rapi tos kosen. Siap kunaon. Suka tadi dito. Ayo lempang juga bos Romlah. Kumaha nasiban urang ayeuna kieu ye. Nyeta kitu ieu. Mikiran dek mah. Aya bieu ngomong sorangan naon? Heeh, coblak na hate. Diseungseurikeun ku monyet. Eta kudunungan di baeudan. Silai karasana namun di baeudan kudunungan kumaha? Ting kumaha Kakak? Ada kuring mah tara kumaha. Da kuring mah tara di baeudan paling-paling dipikanya. Nya teh carekeun meneh. Bapak urang teh pan dicarekan. Bapak kita itu lagi dimarahi. Tentu. Anak pun juga. Kalau bapak dimarahi, anak pun juga. Takut maret ka dewek. Ngabarerang takut ngabarerang. Kabarerang, heueuh. Meupus keuyang ka eta. Murang maring. Da ka babawa. Sabab hana caraka data sawala. Nya, Bapak Cilaka, bapakna dipikagewa anakna oge ka babawa. ka babawa. Da eta. Tadi dia urang hirup kudu wong akeh pada kelingan. Wah, si eta.
pikirku si lain sabab dituna lamun diingatkan kena walang keke kayu budak beke ketinggalan kayu naon apa bapak urang teh beke lain eta maksud tujuan anak ngomong kemana arahna teh kemana arahna teh bapak aing pendek ketinggang batu terus geuning aya paribasa geuningan jelema teh semplek di semplak mah teh oh jatuh ketinggang tihang gitu itu salah kirain teh naon teh itu salah kirain sudah jatuh ketipah tangga maksud aing mah nah tuh kana walang keke walangnya kayu apa aya kayu tangga teh aya kayu jauh mun jauh udah jauh teh semplek kita semplak bayangan eueuh nu milih RW kain dari pembicaraan gak tuh jauh menjaga RW gitu eta si Gareng baheula naon kan jadi sponsor aing oh jadi tim sukses bila kalau kan cek aing teh Gareng di kampung anu tuh rek nyorokna teh ka batur omat ku si laing wayahna bom ku si Kumi ya supaya mengkol eta mah ku si Gareng atuh tong sadis teuing cenah cepot tong dibom Kumi mending ku pepetasan atuh sakampung eta saputing menyenggut pepetasan atuh anu tiburangna teh budana putingna teu hees sare harees jelema tiburang teh teu milih aing burukan di bom teh bom eta beurnya maksudna mah jadi mirahkeun suara kacau si Gareng mah lah jadi relawan teh dalam lain kerja yang widi main ke arah bener kan cek hariring anu bieu nya ngomong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu mahauning tak eta haleuang lain nu urang tapi kagungan nu mahaunang si orang teu boga naon-naon ya urang mah teu boga naon-naon eta hariring teh usi nama falsafah kata-katana falsafahnya kan bener berapa sabab lamun teu make hariring hese rek nepina kana hate bener moal nepi teu make hariring teu make hariring mah sabab nyeakna da nyeak eta nu kan nyeak teh eta teh taufik nu keuna kana hate teh wal hidayah jeung pitulung bener syak Priding aura anu bakal eunteup dina galih-galih nu wening cicing dina ati mode ge ye gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu teu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagarana deuh dawala si oreng gening bulan matara hileud cara bulan bintang mah gening lain bengkel dawala banyak bintang ka bengkel da nyahoon batur oge da bulan mah lain bengkel heueuh gening eta apa si manita mega malain apotek ai lain ahli lagu tong luga lagu era ana sama ke era kudu atoh anu ngageugeureukeun teh teh cara mikir heeh tuh tinggalin nu kali gemreng teh jebeng mun kana lamun urang ngalagu kitu teh ih pugu aing mah nyari tawa kadi aku nyari ku sorangan percayakeun ka ahlina lamun nita lain ka lain ahli tunggu karuksakan naon karesep teh saban wanci demi wanci manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi deuh dawal
anu terugi manu teu dagang rugi henteu sama untung henteu benar tuh demi wanci bakal pinanggi jeung karugian nu kumaha nu rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dina bebeneran ta eta geus sok pinahkeun larasna demi nu kitu nih demikian non demi wanci terus satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi Caku Ibu Nunung, Raja Ibu Nunung, nu ogo teh nyinena teh Nunung. Meresap rek. Alah. Gara sok neng Nunung, aduh anu ogo teh engke bakal dicium ku eman parkir. Jauh-jauh atuh. Oke jeung ku eman parkir. Anu manja teh supados Asep teruna bogoheun. Iya. Demi wanci satemenang jaman aya dina rugi demi wanci satemenang jaman aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina Duh, Si Gelong mulai nyepot. nyepotnya. Pas ka ABG. Cek lagu nu bieu. Da di dunya. Rek teu kitu kumaha sabab dunya anu pinuh ku romantika kahirupan. Urangna cing inget dina rukun iman teh urang kudu percaya kana poe akhir. Akhir naon dari akan. Akhir tidak pagawean, Blegung. Oh, suka cair jam. Sabab boh hade boh goreng di dunya mah aya akhirna. Oh, tiap aya setar aya finish kan. Tuh. Nya. Da eueuh di dinya kudu percaya ka Dedang Nasir. Wah, aya kan. Halo, ka para malaikat, kana kitabna, ka Rasul. Karasul. Tuh. Karena kodo jeung kodar poe akhir. Akhir. Nya. Benar. Heeh, kitu. Tah. Di dieu ilmu teh. Hirup di alam dunya ulah rek sakama-kama. Ulah rasa maneh. Ulah rasa maneh. Da kaduhung mah tarati heula lamun urang keuna ku hiji pasoalan. Ngan sakabeh pasoalan anu karanapan ku urang mun teu jadi ilmu rugi. Lain ayeuna mikiran nagara kumaha sabar jeung tawakal tadi oge iwal jalmi iman tuh jeung amal soleh anu osok saling wasiatan dina bebentulan Bebeneran. Dina gitu. bebeneran. Bebentuk.
ya denge ke maka urang ulah boga rasa goreng patut sabab di hadapan Aloma nu kasep nu goreng patut sajajar rekep deng-deng papak seruan sanajan manehna somong ku kagelisanana manehna somong ku kakasepanana gar sok ku ade dihaleuangkeun anu rada alus sarana anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana pek pikir anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana baka kagentos anu gelis oge ku peot susu peungkeur baka jiga giribig butut bayangkeun bisa bayangkeun eueuh jangan geus kolot karasana mah boh dina panyakit boh dina panyakit huntu maruragan panon bungu kagenti ku bodas meureunnan ningakeun dunia hitam panon jadi labumur sok pikir ku si lain mata kurang rasa manekeun ora teh murukan ai kahayang mah meuweuh atuh sanajan umur geus sakieu kakolotanana ai nafsu mah masih kena Januari komo aing mah geus miyuni anjing naon miyuni anjing naon miyuni anjing teh pek pikir sia miyuni anjing teh kanu di imah mangeluh tungku bejuang kitu bejuang kieu teh angere tungku tapi aya nu anyar mah deuleu nyegat eta teh aya buburan aja 7 kali teh ya sakitu make terap segala Pak nyelin tuh itu adalah itu saha itu saha oh arsip mana udah kamera juga bala-bala euy wah deketan bala-bala saha siapa meuni eueuh duit teh sora teh meuni cemreng sora teh sawerang gitu dengekeun aing bedah ya saha sora teh naon nyai teteh sangu goreng hayang urang hayang lapar mereka teh nah jiga juragan Abimanyu alah dulu agan nah geuning maneh cepot selamat agan selamat aduh Gusti selamat agan eta bujur teh mun nisang gitu sampai ke bau gitu apun poho aing yang gila tadi teh selamat agan selamat dawala alhamdulillah Gusti disangki mah teu pendak sareng tuang rama dikersakeun kaula teh apruk-aprukan di leuweung teu pangi alhamdulillah nuhun agan ayeuna bade akad ka mana tuh akad teh kaula ayeuna di ka Astina bade naon bade ka Astina ku kupingan teh dek nganyatakeun nya jeung henteu bogoheunana eta Lesmining Puri upami laras bogoheun nya ku kaula rek ditolak lamun laras teh bogoheun nya meureun kaula teh rek diala nyawana teh kurang Astina nah atuh muni jadi heula ribut sareng tuang rama
tapi gitu ketika pungkur mau jadi ributan agan uningan di Pusir Daya aya kejadian Pusir Daya Indra Prahasta Amarta aya buta ngamuk wah eta agan abdi banyak si kieu sakitu tajangkungna tah leuwih kaluhur kagigir sakitu katukang sakitu lebih kayak nyecep gitu can kahareup sakitu tah leuwih tah goblok ah ya manehna bukan nyecep dengan beureup can kagigir sakitu orang mana naon nanya gitu ketampe-tampe aya buta ngamuk malahan cenah Yudhisthira punten Raja Amarta terek ditewak dek dipaehan cenah moal bakal jadi raja lintang ti kaula ceuk eta buta napi kaina masyarakat negara Amarta teh ngayakeun saemara sabab sapenuhna kedaulatan teh nyaeta aya di tangan rakyat ayeuna aya perubahan anyar dina undang-undang ieu dina haluan negara naon anu milih raja kudu rakyat aduh atuh kalah beuki kacau lamun kieu kaayaan di Pusir Daya kumawi bulan burukan tak kitu kedah kumaha ayeuna cing jalan keluar nah agan bade lajeng ka Astina tetapi bade nyalametkeun heula Amarta mana anu kedah dipayunkeun angkatan darat ngan untung diayakeun heula gancatan senjata da upami senjata dikaluarkeun ti tiap-tiap peloksok we ieu masyarakat sipil anu bakal keuna pangwangunan lebar alah nya dawala cepot lamun kitu carananya urang ka Amarta heula we urang nyalametkeun Pusir Daya moh jeung abdi oge eta